aya lebaranana ajengan Kiai kumaha teh nu istimewa dina lebaranana mah eueuh deui nu istimewa hiji malam lebaranana ulah sare mun aya nonton bola bae ulah sare rame-rame tafakur ka Gusti Allah dumadeheus taqarrub ka Gusti Allah zikir atawa takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai selesai eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam yamut qalbuhu yauma matal qulub hatena moal paeh hate teh moal paeh lamun hate teu paeh teh hirup masyaallah lamun hirup boro-boro hate nu dihandap hirup mantep tapi lamun geus paeh nu handap boro-boro hate etana bae atuh pamajikan bungeun puyang aing cenah cek pamajikan kunaon teh hirup-hirup komo lamun hate manu hirup masyaallah mun hate hirup teh boga harta disodakohkeun harta hirup ngaranna boga ilmu disodakohkeun hate hirup ngaranna ka pamajikan bageur hatena hirup ka anak bageur hate hirup ka burid bageur ka tetangga bageur nah hate hirup ngaranna karangda bageur hirup berarti Bismillahirrahmanirrahim wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun kudu sarieun maraneh kabeh ka Allah nu ka Allah hungkul aranjeun kabeh bakal digiring bakal dikumpulkeun umat manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad berbagai golongan jeung darajat nu jadi presiden nu jadi raja nu jadi menteri jadi gubernur nu jadi bupati nu jadi camat jadi lurah nu jadi RT jadi kiai nu jadi wali anu jadi nabi nu jadi rasul nu teh jadi nanaon pedagang dan lain sebagainya bakal digiringkeun kabeh menuju Allah subhanahu wa ta'ala eueuh nu kasingsal teu bisa aya nu kasingsal eueuh hiji-hiji acan nu bakal teu milu dina penggiringan eta dina perkumpulan eta kabeh dikumpulkeun dipenta pertanggungjawaban masing-masing tanya sabaraha umur mata digunakeun naon celi digunakeun naon sungut digunakeun naon harta digunakeun naon ilmu digunakeun ka mana dan lain sebagainya di BAP mun urang salamat sorga teu salamat ngagejebur iyalah wattaqullah kudu sieun maraneh ka Allah ieu mah khususna tentang sayd tentang buburon bagi nu halal maupun bagi anu keur ihram sing sieun melalui aturan Allah sebab urang bakal dikumpulkeun bakal digiringkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tapi lamun ahli batin mah bisa ngamanaan kieu ye uhilla lakum dihalalkeun karanjeun kabeh saydul bahri buburon lautan nu aya di laut teh eta adalah mutiara nganu dimaksud mutiara di dieu mah adalah makrifat berarti urang neangan ilmu makrifat ge teu naon carana kudu ka laut aya di laut berarti urang teh kudu silulup ari silulup urang teh kudu bisa atuh berarti ngojayna jeung kudu nyaho lebahna di mana aya mutiara di luhurna kudu make parahu heula sanggeus make parahu urang silem ka jero di mana lebah anu aya mutiaraan na ilah ilmu makrifat eta kurang bisa diteleuman sok teangan ilmu marifatullah wa rasuli supaya urang mantep jasa ka Gusti Allah seakan-akan urang bisa neuleuh mun teu bisa neuleuh urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah
lantaran ieu ge kabeh moal kaluar tina kudrat jeung iradat Allah. Dedelean urang teh supaya ka Allah bae, dedengean urang supaya ka Allah bae, napas urang supaya ka Allah bae, bicara urang supaya ka Allah bae, per detikna teh ieu adalah ka Allah, ka Allah, ka Allah, ka Allah, ka Allah. Nah iyalah ngaranna ilmu ma'rifat. Uhillalakum shaydul bahar, halal teangan coba ge ilmu ma'rifat. Wa ta'amuhu, halal kadaharan bar. Iya nih, iya termasuk karena ilmu-ilmu syariat. Berarti kudu ditempuh heula ta'amu lantaran kadieuna jang mata'an lakum walisayyarah, jang kesenangan diri sorangan ibadah ka Gusti Allah, jang lelempangan menuju akhirat. Lantaran lelempangan teh aya dua rupa, aya lelempangan di dunia, aya lelempangan akhirat. Aya jelema aya jasad nama di dunia keneh tapi geus berperasaan di akhirat bae, matana di ka akhiratkeun, ceulina di ka akhiratkeun, lempangna geus asa di akhirat bae. Kitulah ahli ma'rifah, ialah ta'amu. Teangan heula ku urang atuh ayeuna kadaharan-kadaharanana naon? Ialah ilmu muamalah, ilmu ubudiyah, ilmu muamalah. Wuduna nu rapih teangan syarat jeung rukunna, salatna nu rapih syarat jeung rukunna, hajina nu rapih syarat jeung rukunna, kitu keneh zakatna, kitu keneh puasana. Kemudian kabelah dituna ilah jang besi diperlukeun ku diri oge ku batur. Muamalahna bab jual belina kudu nyaho syarat-syaratna, bab gade menggadena kudu nyaho, bab titip menitipna kudu nyaho. Kabelah ditulah munakahah, urusan pertikahanana kudu nyaho, datang ka urusan pertolakanana, peridahanana, pernapakahanana kudu nyaho. Nah lamun geus nyaho sok laksanakeun kuari tempuhlah saydul bahar, ilmu ma'rifatullah wa rasuli. Carana kudu kumaha? Wa hurrima alaikum saydul bar, diharamkeun karanjeun kabeh saydul bari. Carana adalah haramkeun buburon daratan. Naon buburon daratan teh? Ieu adalah alamul mahsus, alamul jismi. Jadi dua alam teh, aya alam ruhani, ieu adalah saydul bahar, aya alamul jismi, saydul bari. Haramkeun saydul bari nu mahsus ya we ulah aya kesenangan di diri. Mun masih kene mata senang neuleuh nu indah-indah, mun masih kene inceuli senang ngadenge suara nu merdu, mun masih kene urang dahar nu ngeunah, eta adalah alam-alam mahsus, eta moal waka jadi wali kos kitu mah. Berarti kudu diharamkeun heula ku urang memeh datang mah. Atuh kudu kumaha? Mulai ku hari urang tanggal hiji haji puasa, iraha tanggal hiji hajina Jumat geus nyaraho kabeh haji parwasa kabehan. Letik mangajal tanggal hijina poe Jumat, hiji mana Kemis, malam Jumat aya 7 darajat. Tuturkeun gara-gara ilmu falak bakal istimewa nuturkeun falak, sebab ru'yat tanpa falak moal bisa ngaru'yat teh akur jeung falak moal beres. Malakna nu bener ulah 3 darjah dijieun 1 darjah satengah, batur ge ngaritung. Namun nuturkeun ahli falak ti Ramadan datang ka Syawal, datang ka haji pas kabeh. Anu kamari teh nuturkeun ilmu falak, nuturkeun ru'yat buah bener buah henteu, mudah-mudahan bener, tapi wallahu a'lam. Nu puasa Rebo kuarina kuduna nyana nanggalkeun Sabtu. Lamun nyana nanggalkeun Sabtu lebaranna kudu poe Senin. Sedangkeun malam Jumat geus 7 darjah. Malam Jumat geus 7 darjah. Dunia ahli falak astronomi kelas dunia ngitung bulan. Mun malam Jumat tanggal 1 pan ieu teh endek wukuf di padang Arfah nu mantak dunia kelasna. Bakalna jatohna ieu teh
itu akbar apa henteu padahal haji mah akbar kabeh ge ngan istilahna bae mun wukuf dina poe Jumat akur jeung wukuf Kangjeng Nabi baheula Kangjeng Nabi baheula wukuf teh poe Jumat ya iyalah disebutna haji akbar dihitung ulama teh tanggal 1 na poe naon ieu supaya pas na engke akbar apa henteu gitu dihitung dikotret 2 kali 2 opat berarti lamun 3 bulan teu diasupan cokot berarti dihitung Masya Allah kudu dihitung orang deg kumaha di Indonesia kumaha di Mekah aya penghitunganana sarua jeung di Turki tafawutna urang jeung Turki sabaraha urang jeung Mekah tafawutna sabaraha iyalah permasalahanana lantak moal akbar atuh tahun ieu lantaran urang bae di wetan 7 darjah atau komo di ditu komo di Mekah sebab ai bulan mah kapan ayana di barat maton panon poe mah ayana di timur cacakan di barat bae di dieu malam Jumat geus 7 darjat atau komo di ditu kitu perhitunganna mendak lamun urang ngadenge di ditu aya nu lebaran urang teu kudu ru'yat teu kudu ngitung urang belah barat mah wajib bae di ditu bae geus atuh komo di urang patokanana kos kitu tacak pikih eta cak pikih kecuali di Mekah geus barukah keheula di urang mah ulah waka heulana ulah waka Malaysia geus buka urang ulah waka sebab itu mah barat kulon ulah waka heulanan tapi lamun di ditu geus atuh di dieu mah komo lantaran bulan kan ti ditu ayana teh di barat mungkin geus di urang pencan tapi lamun geus urang timur bae geus aya nu buka atuh urang mah pan geus kaliwata urang geus kaliwata geus kudu buka jasa mangkaning kamari lebaran teh di NTB geus ru'yat NTB teh belah manaeun Tangerang NTB geus aya nu buka di ditu tuh komo urang geus teu kudu ru'yat teu kudu palak ceuk ahli fikih nek dilupatkeun ka mana hayu sia hayu dek lupatkeun mana ngomong sia aya keur carita geus pokona orang bari maula loba omong nurbo nu salasa mudah-mudahan menang ridho Allah gaya sing hararade urang hirup teh sakadar nungguan pae anu milu jeung urang penutupan pengajian teu milu ku ari ngamimitian pengajian sabaraha salila bulan puasa ge kula nyalateun deui aya nu geus teu diijabah nu jauh teuing atau waktuna isuk-isuk embung es mah obat eta ahli-ahli ngaji anu keur penutupan milu na ieu ngamimitian mah teu milu aya nu kuari milu ye ngamimitian duh ka minggu hareup sahabat malakal maut geus neuleuan bae nyawa di tengah nyawa di tukang nyawa di deket tangkal Ambon deh gitu nah eta urusan maut mah teu kudu dipake kasieun jasieun ge datang bae maut mah ulah berani teuing jeung maut bakal datang nu penting mah sabada mautna urang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala ceng-celengan ke modal orang yakni umur pakai berbakti hitung-hitung ku orang mata lobaan pakai ibadah apa maksiat gitu kene ceulik lobaan pakai ibadah apa lobaan pakai maksiat gitu kene sungut lisan
lobaan pakai ibadah apa lobaan pakai maksiat lengan suku orang itu hasibu qabla an tuhasabu geura perhitungkeun ku urang memeh urang dihitung dirinci jaga di akhirat kitulah urang bersyukur dina minggu ieu urang sakumaha biasa sejak ngabimitian deui ibadah bentukna ngaji kaharti teu kaharti ngaji bae pokona nu penting enggo poe minggu datang diuk balik teu kudu hese-hese pokona mah diukna ge geus teu kudu di tengah-tengah majelis penting mah hadir bae geus aya nu deukeut tukang uduk kang sate kang baso pokona di mana bae nya nyempilna aya nu SMS-an bae oh nyana di ditu ya di ke balik bareng aya deres jeung lalaki deui eta mesti eta ternyata sanggeus dagu urang dianalisa ibadah urang di jero bulan Ramadan teh alhamdulillah aya peningkatan nu tadina urang teu tamat Al-Qur'an di bulan puasa mah alhamdulillah tamat aya nu teu bisa namatkeun tapi ngadengekeun mah ngadengekeun aya anu tamat 2 kali sabulan aya nu tamat 3 sabulan puasa teu pohara aya anu 4 kali wih lain lalaga bahkan aya nu laporan ka kula alhamdulillah kiai cenah kula sebulan puasa tamat 10 kali masyaallah bagus jasa kos nu ka Mekah di Mekah lulumpatan muru Masjidil Haram yang berjamaah pohara eta ibadah di Mekah asal ngadenge azan brung kubeh ninggalkeun berbagai aktivitas komo anu sejam munggah haji memang teu boga pagaweana naon sakadar salat tawaf salat hebat balik bae ka imah deukeut padahal mata ki haji ka masjid teu wauheun jeung masjidnya teu nyaho ka tihang masjid sabaraha teu nyaho ka samak masjid diganti apa henteu di Mekah mah lulumpatan buru berjamaah sok itu pas sedek-sedekna tapi barang henteu balik bae ka henteu bae henteu bae geus sabasa kali henteu diajakan geus sia bae ti heula diajakan ge henteu mawa ati teh Mekah bulan Ramadan gitu gini di bulan Ramadan maca Quran tuh wow pohara barang datang mereka bulan Syawal wari Quran di mana bade tunduna geus teh pukul ikut tak urang teh ibadah teh kos kitu tah di Ramadan mah pohara jadi teh istiqomah teh kuduna mah istiqomah di jero bulan Ramadan teh sok maca Quran Syawal ge maca Quran di bulan Ramadan taraweh bulan Syawal ge taraweh terus yang dikepung masyarakat sih bisa taraweh bulan Ramadan doang untung jelema anu kamari di jero bulan Ramadan ngalaksanakeun taraweh berbagai ibadah-ibadah tinggal orang memohon ke Allah urang nati Allah titah ibadahna ge ku Allah dibere tanaga jeung daekna ge ku Allah nurek narimana Allah pasrahkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan ibadah puasa urang taraweh urang sedekah urang tutulung urang diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala hingga jaga aya bukti jang sampereun urang
Itulah orang seputar bulan Ramadan mararudik nuka Jawa Tengah Jawa Timur nuka Kulon nuka seberang alhamdulillah barang dihitung-hitung urut mudik tahun kamari ge can impas aja nu kuari ngahutang deui jadi ngagedean hutang ulah sebenarnya mah silaturahim malah sunah daripada ngagedean hutang maningan mayar hutang kurang mati balik malah jang silaturahmi atau silaturahim ngahutang ulah kudu nama orang pas ini jeung pamajikan neng tahun kamari orang mudik ke Jawa Timur tahun ieu mah urang ulah mudik duit nu aya urang pake mayar hutang bae tah lamun saluyu mangeuna enggak tetap harus mudik aja bagaimana juga ini kan setahun sekali kalau enggak udah cerai aja wah ambalayah ya urusan tuh tetap kan kos gitu tuh beres dah tinggal salakin abe hak bacaknya aing talian dah tuh awak aing ieu mun salaladar bagaimana masyaallah geus kos kitu bae barudadannya seputar mudik Majelas silaturahim urang ge mudah-mudahan diterima ku Gusti Allah sehingga ngajadikeun tali persaudaraan antara urang jeung dulur-dulur urang jeung tetangga urang jeung guru-guru urang sehingga sakumaha wau urang di dunia kayak di akhirat ge wau eta wau terus di dunia lamun urang sok babaturan jeung tukang anu kotok di akhiratna ge nu ditiangan eta bae terus di akhirat teu bisa di dunia teu wau jeung kiai di akhirat ngawauan mal bisa sakumaha urang teu wau jeung tukang ngadu kotok di akhirat hayang wau teu bisa al arwah junudun mujannadah ruh eta lir teu beda jeung tentara sakumaha tentara grup-grupan sakumaha tentara sesuai jeung balok-balok baret hejo baret beureum bintang hiji bareng ngahiji jeung bintang hiji bintang dua ngahiji jeung bintang dua bintang tilu ngahiji jeung bintang tilu bintang 7 ya pararweuh eta hiji ya tah jadi urang di dunia jeung saha kawau jeung saha babarengan di akhirat ge eta deui bae junudun mujannadah masyaallah kuari urang sejak di jero hate urang dek ngamulayan ibadah ka Gusti Allah sakumaha biasa ngaji selain minggu di lembur masing-masing ge digiatkeun pengajian-pengajian nu di masjid di mushola di majelis taklim mulai dikosongkeun lantaran serangan-serangan di luar ku ari pohara jasa Wahabi terus-terusan ngalengitkeun kunut ngalengitkeun usolli riweueun Wahabi mah aya nu kunut padahal di pasar Kemis bageus teu kudu diriweuh-riweuh boro-boro kunut subuhna ge henteu teu kudu diriweuh-riweuh nya kudu ngariweuhkeun kunut atuh subuhna ge geus henteu bejakeun ka Wahabi udah jangan bingung-bingung gitu pangkas dengan subuh-subuhnya bingung nya nama subuh geus urang mah teu aya subuh isuk-isuk lain dina waktuna ditanya kurang sia salat subuh isuk-isuk jipan aing hees pan hees batu wajib sholat di mana ya kitabna hees wajib sholat tuh pinter teh budak emang ge keur hees wajib sholat kitab buat ijazah ge malah ya jago tuh budak ngajawabna geus sudang atuh aing sholat bae babna qodoan itu ke pasing-pasingkan ke Gusti Allah tuh jadi alhamdulillahirabbil alamin
urang ngayakeun kegiatan ngaji di lembur ge digiatkeun ku ari sebab ieu Syiah terus-terusan salah cenah kiai eta Syiah teh panjang dongengna ke urang bahas dina kesempatan nu jelas Syiah nu aya di urang mah teu pati beres. Wahabi cenah salah tete kiai ai salah jasa dengan kurang pati bener. Ai salah jasa dengan kurang pati bener eta Wahabi. Na ye sing hade di urang mah Tangerang, Bogor, Serang, Pandeglang, Rangkas Bitung, Lebak termasuk alhamdulillah Sunni yakni ahli sunnah wal jamaah solid. Aya ge pepeletekan Wahabi Muhammadiyah Persis lah teu dianggap aya kosnu eueuh. Geus direncanakeun deuk asup ka wilayah provinsi Banten serangan Wahabi jeung Syiah. Atuh adapun nyana deuk dararatang atuh sabodo tinggal urangna be ulah goyang. Sakitu bae geus kajeun nu goyang mah di Karawang bae. Urang ulah goyang-goyang biasa bae. Ya jadi tegeran akidah urang sing hade, anak urang sing hade, incu urang sing hade, urang mah nuturkeun guru urang nuturkeun guruna nuturkeun guruna sampailah ka para tabiin, sampailah ka para sahabat, sampailah ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah punggal pengkol sing hade geus puguh kitabna, geus puguh pelanggeranana, urang menyekelan kitab salafus sholihin. Dimodernkeun boleh-boleh bae urangna nu milu modern. Akidah mah ulah dimodern-modernkeun. Agama ulah dimodern-modernkeun. Urangna deuk milu modern silahkeun bae. Sok bae sakadar jang cacampuran urang supaya ulah aya ketimpangan modernkeun awak urang. Tapi akidah jeung agama mah teu bisa dimodern-modern. Akibat dimodernkeun Quran dipotong-potong ayatna anu masih keneh bisa dipake nu teu bisa dipake kunyana disingkirkeun. Nah eta kos kararitu kan teu beres. Antak sing hade Islam datang ke Indonesia dibawa ku para wali Allah, bentukna ieu kos urang kos ieu ahli sunnah wal jamaah. Di luar negeri mah geus dirarobah, walaupun negara Islam tapi geus berubah. Urang lamun di Yordania, lamun beja di Turki ku ari geus teu puguh, kitu keneh di Tunisia, kitu keneh di Maroko. Padahal negara Islam tapi geus berubah. Tapi di Indonesia mah masih utuh, loba kesulitan deuk ngarobah Sunni nu aya di Indonesia. Ieu berkat fadl Allah Subhanahu wa taala. Geus berbagai-bagai dirobah-robah tetapi tetap masih kuat keneh bae. Ya sing hade urang janungguan maut besi rubah-robah, naudzubillah komo datang ka asup Kristen, naudzubillah min zalik wa min zalik, ngagelok ka Wahabi ge, naudzubillah min zalik wa min zalik. Teh urang teh keur ngabahas tentang bugot, tentang pemerintahan namun teu disetujui ku rakyat, atawa pemerintahan anu keur didemo ku rakyat. Maka di tengah-tengah nyaritakeun bugot
musannif hadzal kitab nyaritakeun tentang ngadirikeun pemimpin di negara urang mah negara Republik Indonesia demokrasi tetap kudu aya pemimpin presiden ngaran nu alhamdulillah mimiti Bung Karno kemudian Bung Harto mantas Soeharto sakedeung B.J. Habibie tas Habibie teka caritanya na kuar di mana ayana kuletik meureun teu kanyahoan ganti mantas Habibie ku usaha Gus Dur, Megawati, kemudian atuh SBY, kuarima presiden urang, ndek kukumaha ge tetep presiden urang eta teh. Dek pantes, dek teu pantes, presiden urang adalah Jokowi. Kudu diakui eta presiden urang dek kukumaha ge atuh dek kumaha deui. Sakitu ge deres bisa seuri keneh artinya presiden urang eta kajum kumaha ge presiden urang dirasakeun ku urang setelah ganti presiden weh dolar naik melambung perekonomian kuari keur ngarayap perpolitikan urang mun nyaho di jerona bakal sieun ngan lantaran teu nyaraho biasa bae urang nu mantak aya bagus tuh urang bodoh teh jadi tenang-tenang bae urang teh ku bodoh padahal di jerona mun dideuleuh ku urang aya naon sih di Indonesia lantaran kok prajurit Amerika turun ku ari aya di Bali kok Cina bercokol di urang kok aya di negara Timur Tengah nu ka urang kok aya sababara pemimpin nu asup ka negara urang aya naon di negara Indonesia ieu dek dikumahakeun jeung dek dikawanakeunana urang teu nyaho bodoh ngaranna ku bodoh jadi tenang kalem-kalem bae urang bodoh teh atuh salat ge bodoh mah tenang bae Allahu Akbar kumaha teh kumaha lah mun ditanya Allah mah nyahoan ieu beres luhur teh jelema gos kitu eta atuh emang bisa ada sakitu atuh kumaha geus teh diutar diatur deui urang wapan salat teh mimiti ngatur caina wuduna ieu bener apa henteu cai sah teh dipake wuduna terus make syarat terus make rukun beres wudu kemudian salat make pakaianana nu kumaha di samping jang nutupan aurat adab-adabanana lantaran ieu teh pan dideuleuh ku Allah pantes apa henteu sih menghadap ka Allah model kos kieu aing ieu diperhitungkeun ku nya urang henteu make lepis los make lepis make kaos hideung pet dikatukangkeun salat Allahu Akbar beres geus. Lah cenah kieu ka Allah mah nyahoan ieu nyaho aing ge. Naon bedana sia jeung kenek nu mundurkeun mobil ieu? Tuh beda tuh. Sia hareup ka Allah kata Allah mah teu kadeuleuh ieu kumaha teh sia mah. Teu kanyahoan ieu ku teh sia mah sakitu ayana tuh kitu bae. Tapi lamun urang bisa ndeuleuh make mata hate ngadenge make ceuli hate isin salat model kos kitu teh henteu mateunana adab nu eueuh ieu tak urang teu perti kunaon eta bodoh ku bodoh tenang-tenang bae biasa bae mun teu salat likum-likum beres ngarokok geus teu babacaan teh lah geus Allah mah nyahoeun nya dalil ngan eta dok Allah mah nyahoeun masalah bodoh jadi tenang Kanjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa
ceknya aing can ngadoanya geus ngadoa didelekeun lagu Kanjeng Nabi Musa aya aki-aki keur kieu bae didengekeun lagu Kanjeng Nabi Musa aki-aki ceuri hebat amat ceknya ieu ngadoa aing teu bisa ceuri aki-aki ceuri dengekeun ya Allah ya Rabbi bangga Kanjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceuri hebat lain lagi hebat biasa Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti Gusti abdi mah moal mentah ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti Gusti mah mauni ngan segala rupa kejadian teh Gusti kejadian naon bege jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoa naon menta kukumaha aja kabeh ge meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti oh Gusti sayangku aku cinta padamu Gusti sebagaimana aku cinta padamu engkau pun cinta kepadaku tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb akan ku peluk dirimu akan ku kecup dirimu jadi Kanjeng jadi kieu ieu budak kadoa wah teu beres aju kieu engkau kepeluk ya Rabb ya Allah engkau ku belai ya Rabb ya Allah engkau ku kecup ya Rabb ya Allah tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Allah ya Allah setelah engkau aku peluk tidak akan kulepas sampai kapanpun waduh selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb datangan ku Kanjeng Musa hai sakumaha kabebene sia jangan aku itu maka bebene aku cinta padamu ku belai rambutmu waduh Masya Allah senang aku bersanding dengan satu hari tak bertemu rindu rasanya waduh kita mah bos gitu mah kabobol carekan ku Kanjeng Nabi Musa Kanjeng Nabi Musa ana dicarekan ku Musa ulah sok sacurakan carekana eta teh hamba aing anu deukeut ka aing poho nyana ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana nu mantap boga perasaan aku deui aing teh dipeluk ku nyana aing teh dikecup ku nyana aing teh dibelai ku nyana eueuh deui pangomongan iwal bahasa model kitu lantaran nyana mah bodoh make bahasana model kos kitu aing teh deukeut ka nyana aing deukeut ka nyana nyana deukeut ka aing ulah sok diharua eta Gusti bahasana iya jeung mah bodoh mah kae emang nu bodoh mah kos itu nu penting mah nyana aku ka aing nyana ibadah ka aing ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana lu bodoh mah nu bodoh dihampura bae ku aing tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh anu pinter mah hudang dipeting mandi wudu terus kemudian sholat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya oka husu dicarekan ku Gusti Allah tapi nu bodoh mah asal hudang ngalah wudu saleh sholat tahajud Allahu akbar toli ahad Allahu akbar SD hudang-hudang jam 7 subuh teh subuh eta teh kan sakurang mah teu bagus eta emang kurang nama tapi Allah ngalem beuh sia ulah keur salat keur hudangna doang ge kieu aing geus ngalem ka sia mantak aki-aki mah hudang ti tinggi deuleu jam cekna jam 2 ngel kene amat beuh ieu lamun lain kieu aing mah teu hudang kieu nyana bari ngomong di jero hatena beuh ieu kieu Gusti Allah tah aya Gusti Allah anggan ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang di peuting jahorenganan nu sok hudang di peuting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jeung kieu reup SD eta geus ganjaranna gede jasa ganjaranna gede jasa tah aki-aki ge teu kudu tahajud aki-aki mah kitu bae menang 5 bulan
nya lagi boga perasaan oplo amat aing udang seru maning sholat ngan keur carita udang doang ge aja boga pikiran kos itu eta jaga gitu aing keur ngorang mah sehat tilok aing teh hayang kieu ti penting barang geus kolot ku ari mah gedeng-gedeng ki ya udang di penting teh jam 1 udang jeung 2 udang jeung 3 udang pikirannya najan nu sok udang di penting mah rasul jadi sok udang di penting mah nabi jadi sok udang di penting mah para wali para ulama salafus sholihin berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali aduh tolong kaki kah anak udang doang jadi wali ih tah tapakur kos kitu teh tapakur kos kitu gede ganjaran geus bae geus ulah salat geus kaki-kaki mah di cenah kieu akur amat ya kudu ge tilok aing anu mantuk aing ngomong kitu ge nyaho sia tilok salat dan di blon-blon temannya jadi sekolah tah teh ieu carekan kanjeng Nabi Muhammad antap kan eta hamba aing kami sana sakitu antap geus deukeut ka aing oh cak kanjeng Nabi Musa renganan dideukeutan ka Allah masa kumaha kadar dina nu penting mah lemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing dipake ka Allah asal lemah tadarruk DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna mendingan nu bodoh ngarasa bodoh ke di akhirat bakal hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter pinter aya di aing segala rupa aya aing beuh bisa anu ngalehkeun aing beuh dokter aya di aing insinyur aya di aing dokter rendos aya di aing enggak di aing mah pinter biasa diceritakeun naon coba alam aing mah nya diceritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan nya nyaho aing mah diceritakeun urusan tumbuh-tumbuhan nya nyaho deui dosen aing mah ngadosenan di universitas anu universitas aing mah geus saluhureun segala rupa beuh aing takabur ku ilmu dibandingkan jeung sanajan kana ibadah ka Allah dibandingkan jeung nu bodoh ya Allah ya Rabbi abdi majasa kikieuna dibere ku Gusti lemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang nu salamet mudah-mudahan we bodoh abdi moal kasalamatan Gusti jasa kieu bisana abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos teh loba pinter Gusti nu pinter mah dipenting teh udang abdi mah du bodoh tapi hudang lu pinter mah dipenting terus maca sholawat abdi bodoh tapi abdi membaca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos pinter itu pinter tapi kos bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalamekeun we jaga di akhirat tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajen diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti teh Gusti di jalan mana men ka jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco mun bodoh mah ngaco tuh atuh bodoh mah keur ngaco tetep abdi deuk lompatan diseret ku malaikat abdi mah embung Gusti kajen ku kumaha tarangsana kumaha meureun eta bodoh pan ngomong lagi itu kan yang bodoh mah tetep abdi mah kajen ku kumaha embung misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah deuk udang naik kajen ku kumaha abdi mah we dibolong kajen ku kumaha tetep abdi mah neangan jalan ka surga kajen ku kumaha jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah nek malipit ulos pokona ka surga bae tang ngaranna jelema bodoh atuh pan kamun kadenge kudu pinter mah satolol amat emang di akhirat kos kumaha emang deuk kebelar aja tapi tetep bae ku kabodohannya hana Allah ngalem atuh geus kitu daripada nu pinter nyaho jalan tapi teu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los asal urang dahar tambah berarti sholat tambah gitu bae geus ya Allah ya Rabbi waduh poe ieu mah abdi 3 kali dahar kabeneran bae isuk tengah poe sore geus abdi ge rek nambahan Gusti sholat abdi lah isya jadi 8 rakaat lah wah teu bake ilmu ya mah jadi nambahan sholat isya ulah biasa bae isya da 4
witirna nu biasa 3 tambahan jadi 7 atau jadi 11. Oh cak Allah atuh sia mah bagusan loba dahar berarti atuh. Ja loba dahar mah loba ka aing salat tuh dibere deui ku Allah. Hartina dibere pimilikeun tah sia untungkeun ku aing sia. Dagangna abeh loba dahar sia geus. Gitu kan begitu. Untung dahar, untung dagang, untung dahar lain salat meuli motor. Meuli motorna aja dipake ngaboncengan jahe. Sakala rugikeun deui ku aing sia. Sebab la in syakartum la azidan nakum dipakai syukuran tambah deui wa in kafartum inna azabi lasyadid. Bongan urang-urang keneh kurang bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu taala. Sok geura ge syukuran ka Allah. Aya jelema tani nya nama tanina rapi di samping osok di zakatan sok burak bere ka guruna kadang ka fakir miskin kitu kalakuanana tambah deui ku Allah tambah deui kabeuli deui sawah kitu deui. Satu saat datanglah penyakit berit tepan lain saberit-berit na tamah azab di Gusti Allah beak kabeh nunya nama ngan sisina doang teu ku beurit lah sisina ge hiji dua kabeh harerana pada naranya kanyana ibu ga obat ti mana mun babacaan ti mana dibejakeun nya henteu cek naon atuh ieu bisa ki meureun Allah ngaulah kaberit lantaran kaulama eta tadi di samping zakat narapi oge sok sodako ta ieu beurit kitu daekeun ja aya nu boga beurit teh Allah lamun teh lok ngazakat teh lok sodako cak Allah beakeun rit itu di hakikat tuh Allah tuh ngagerakeun masyaallah karim ongkos kiai geus merenah ka Allah manteng dibere titipan ilmu jang ibadah sebagai pengganti Rasul al ulama warasatul ambil lempeng aja ke Allah na teu aya embel-embel kuari biluk milu di partai milu kampanye nyeun proposal cak Allah jadi kos kieu sia nafsu teh jelema nu tadina daek nyadap ilmuna jangka Allah ngolembar hati masyarakat aing leudek diajak ke Allah ja nyana ngajina ja ceramahna lain kan tuh ja bendera koneng nya nama ceramah mulai ngolembar ieu kufur nikmat ilmu wa in kafartum inna azabi lasyadid disiksa ku Allah lantaran kufur nikmat siksaan anak teu mangpaat pondok tinggal pondok majelis tinggal majelis eta inget ka almarhum abah eta sinu kitu tobatna kumaha abah supaya mangpaat teh beuleum pondokna wara abah eta beuleum pondokna bab eta pondok teh lain pondok cenah getih tau bangkos gitu hangru orang malah dicet pancat diganti cetna sugan dia tuh kebal-kebal di Asian kotok negeri eta maksudna ya jang introspeksi dina syukur nikmat kufur nikmat ambalah ya tungtung nama hese dek balik deui teh aya unsur-unsur
mentak urang teh dibere ilmu mun teu dibere kekuatan para nabi atuh moal kuat jelema nu diangkat jadi sholihin diangkat jadi waliin min auliyaillah eta teh aya kekuatan nabi di dirina lamun teu dibere kekuatan nabi ngolembar bae mentak urang mun hayang boga kekuatan nabi nyambat atuh ka Kangjeng Nabi ulah ka Mbah Jamrong nyambat teh ieu maka Mbah Jamrong uyut disebutan kabeh atuh mending langsung hayang dibere kekuatan Nabi lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke urang kasandingan Kangjeng Nabi lain Mbah Jamrong nu nyanding jadi kasandingan Kangjeng Nabi mah lurus lempeng adem tiis nina geus lamun urang aya nu mawakeun duit teh mah Nabi mah terseupeun aya kekuatan tanya ke urang bari teh duitna 5 juta ya 5 juta ieu mun 20 mah daek aing aduh tawar tuh wah jadi kekuatan jurig nu aya di urang. Jadi cobalah kupas al ulama warasatul anbiya urang teh mun eueuh kekuatan nabi moal kuat tapi lamun aya kekuatan Kangjeng Nabi mah nabi mah henteu maksudeun dunia teh Allah teh kuat bae teh urang nuluykeun pembahasan masalah diat wari dipasolkeun ku ajengan musannif patali jeung masalah diat anu wajib dibayar bersama aya diat kudu dibayarna kedua belah pihak. Masya Allah dua belah pihak teh wajib mayar diat nah ieu rek dicaritakeun istadama bila qasdin fa'ala akilati kulin nisfudiyatin mukhaffafatin Zaid jeung Ki Umar buta aya pecak aya buta ai pecak mah sabelah ai buta mah dua mentek sok disebut buta rata pecak mah sabelah lamun buta dua buta ieu mah tapi nu buta teh ka duit banyawan eta nu buta ka duit nyaman bere ge coba ya ieu sabaraha duit teh cekal ku cenah 1000 dikeun deui ya 10 coba dulu ya 100 nyawa eta nu buta nyawa aja lamun ka awewe tah eta nu geulis teu tah soranan eta henteu coba nu eta tah kena soran sedeng coba nu eta tah geulis tah bener aku eta teh nu buta bisaan eta Masya Allah nu buta pohara eta hebat eta nu buta ya Allah ya Rabbi ka duit nyawa ka duit juga nu geulis nyawa jadi aduh dibere kaleuwihan ku Allah jelema buta di Afghanistan sanggeus tadi nanti datang ke umur 7 tahun teu buta umur 6 tahun dididik nalar Quran ku indung bapakna datang ke 7 tahun 8 tahun tah katalar tah Masya Allah otakna cerdas eta di Afghanistan barang 8 tahun butanya nah akibat saeutik mah lah aya anu asup
murunanan kitu kimia buta lah. Biasanya maca Quran bae budak ieu 9, 10, 11, 12. Keanehanana di samping maca Quran tafsir bisa. Tafsir teh bisa, tafsir Jalalain mah kieu ka maqalat tafsir Qurtubi mah kieu ka maqalat. Eta kan hareran jelema. Heran, pan urang mah beunta boro-boro tafsir. Beunta boro-boro tafsir. Aduh, masyaallah. Mun balak genep mah kadeuleuk bae. Ya Allah, kabayang eta balak genep. Tah, sampailah ke umur 15 tahun jelema hareran kabeh. Di Afgan mah di Afgan luar biasa nyada teh lamun ceramah pohara pas urang Maroko ti heula teh ieu mah luar biasa nganu karitu kan teu diekspos informasi agama teh ka urang teh di stop aja 20%. Wah mandul di urang teh gara-gara konde dijual jadi kos kieu pantah. Iku di konde ngamuk deh, banyak ku sedikit dipilih konde. Ini Afgan. Kabelah dina lantaran istimewa jasa ieu mah. Kitab-kitab teh geus pas mun nyana nyaritakeun bab fikih, padahal tidak tafsir. Fikih anu Imam Syafi'i mah kieu, Imam Maliki mah Imam, ya Allah pas jasa. Ieu tasawuf. Tasawuf ala Tuan Syabdul Qadir, tasawuf ala anu terus heran kabeh jelema. Laduni imah bener-bener. Akhirnya tokoh-tokoh masyarakat supaya leuwih istimewa di ka dokter ke nambung. Ka dokter ke supaya bisa. Akhirnya di ka dokter ke nambung tetep bae embung. Bentalah. Masya Allah bunga atuh kabeh benta. Kabeh masyarakat benta bunga nyana terus ngaji leuwih pohara lantaran bisa neuleuh. Ngan ketenangan ibadah eueuh cak nyana. Ketika buta mah pan teu neuleuh nu geulis. Barang nyana benta atuh pan gadeuleuh. Waduh nu mancung nu bibirna aduh anu matana bureuleuh mulailah salat kurang nikmat. Masya Allah salat teh biasana mengeunahkeun asa plong neuleuh ka Allah mata hate tapi barang beunta henteu sebulan nyana teh beunta ngadoa deui ka Gusti abdi mending dibutakeun deui bae. Benta ternyata kos kieu Gusti abdi maning dibutakeun deui bae keun bae abdi teu neuleuh di dunia nu penting abdi di akhirat engke bisa neuleuh buta harita kan wali berarti buta bae nyana mengeunaheunan buta. Coba ente sekali-sekali Gusti ya abdi neuleuh anu geulis bae Gusti rada cangkeun we saeutik jararau. Ya Allah di Arab ya di Arab di Mekah di loba teh dongeng kos kitu teh di Mekah dididik tileletik teh sampailah umur 7 tahun bisa maca buta bisa talar lain sekadar maca talar 7 tahun teh talar terus 8 tahun terus 9 tahun ayeuna masih buta kan nyana ngadoana kitu bae janganlah saya dikasih melek ya Allah ya Rabbi di Arab di Mekah. Di Mekah teh aya tah guari teh malah kuari keur mendalami tafsir-tafsir dengan nyana mah make ieu raba braille teh di raba istimewa. Antek informasi tentang agama loba seperti orang Arab nu di Mekah nu di Amerika anu bisa ngislamkeun sagereja lain lah orang pohara eta mah Masya Allah sagereja asup Islam anak muda mas umur kakarak 25 tahun loba informasi ngan ka urang kan teu meunang komo informasi Iran informasi Irak
informasi Turki, Masya Allah loba istimewa kuari. Bahkan di Amerika aya loba keanehan-keanehan, makin hari makin tambah nu asup Islam, makin hari makin tambah. Yang satu sisi bunga ngadengi gitu, barang asup ke Indonesia loba nu asup Kristen, aya nu asup Kristen, aya nu asup Buddha, nu sakoto, na'udzubillah min ialah hidayah. Nah, Zaid buta, Umar buta, dua nana merdeka tulen. Kemudian Ki Zaid lempang, Ki Umar lempang, kan nu buta jeung nu buta tuh. Ki Zaid di dia lempang, Ki Umar belah dia, blok ngadu. Ki Zaid nu buta jeung Ki Umar ngadu buang. Jadi lain mobil bae, jelema ge tabrakan. Tabrakan blok ngaguling gulung ngakejebur paeh KBH kan eta Zaid lempang, Umar lempang, tabrakan. Apa maksudnya na tabrakan? Henteu. Apa maksud mehna paeh atuh? Henteu. Apa maksud ngabunuh? Henteu. Dua nana eta mah kasalahan tabrakan paeh. Ieu masalah. Stodama di mana kecelakaan Zaid jeung Umar bila Qasdin tanpa sejak kayaning Ki Zaid jeung Ki Umar teh buta duanana dalil kana yen teu boga sejak sama sakali ta eta paeh Zaid asobahna menang nuntut ka Ki Umar ke asobahna. Umar asobahna bisa nuntut ke asobah Ki Zaid. Tak nu mantak ieu silih tuntut kos kieu bagus. Nu mantak pahala akilati kullin wajib ka asobah saban-saban sahiji nisfu diatin mau ka papa saparo diat mau ka papa. Lantaran Ki Zaid membunuh walaupun tidak sengaja. Kitu kene Ki Umar teh membunuh Ki Zaid walaupun tidak sengaja disebutna khoto. Nah iyalah mukofafah saparo bayar Ki Zaid asobahna wajib bayar saparo diat ka Ki Umar. Nu narimana asobah pan Ki Umar maot. Asobah Ki Umar wajib bayar ka Ki Zaid saparo mukofafan diat teh aya dua. Diat kabagi dua ya, diat mogolazo diat mogo papa mogolazo 100 onta mogo papa 100 ontangan pedah arim diat mogolazo mah musalasa bagi tilu geus kaliwat ku urang dibahas salah sunah hiko salah sunah jazaah arbauna khalifah bagi tilu 30 onta hiko 30 onta jazaah 40 onta khalifah nurareuneuh ai diat mau papa ge sarua 100 ngan bagi 5 mau masa 20 onta jazah 20 onta hikoh 20 bintu labun 20 ibnu labun 20 bintu makhod. Nu wauh urang mah kos kitu tah. Mah atuh nya onta tilok aya boga henteu. Apa ngaran-ngaranna onta reuneuh ngaran teh onta khalifah. Onta umur 1 tahun kedua ngaran tahun onta jazah terus aya ngaran-ngaranan tak onta teh onta nu sakitu urang mah teu nyaho urang mah nyahona eneng kebo geus sakitu bae eneng berarti anak kebo. Nah, iya geus umur sabaraha eneng pokona asal eneng anak kebo eneng na teh encan jadi kebo berarti teh mah kakeboan keneh eneng ngaranna lamun anak sapi ngaranna non pedet blok pedet. Nah itu anak sapi ngaranna gitu. Aya dia menel anak gajah kita kolot berarti dak segede menel bude dokter atuh gede anak gajah teh menel aduh ada segede menel aya tulayan segala budak tak yege tetap jadi berarti 50 onta
ieu mayar ka dieu ieu mayar ka ditu wajib geus bisa didamekeun geus bae selesai urusanna ngan urusan hukum kos kitu insyaallah. Atawa jelema belon duanana belon teh tanpa make perhitungan. Zaid naik motor tipe ting teu make lampu. Ki Umar ge sarua naik motor tipe ting teu make lampu belon teh budak. Belon eta. Pengamanan lampu teh urang ge sok kaget keur naik mobil. Wow, bolon teh budak. Kunaon teu make lampu? Hatunya mah seserian we tolol. Cek nya mah meureunana nya boga nyawa seret meureun. Ieu budak kuari ya Allah, ya Rabbi jangan amankeun sorangan bae ge geus henteu komo jang batur. Jang pengamanan sorangan geus. Komo di Bandung mah nya teu make lampu, nya teu make rem. Pan teu mah tuh. Di Bandung eta bunuh diri bae geus mah. Ceknya lamun masih kena make rem can hebat sia naik motor mah ulah make rem ya teu geus bae sia mah memeh naik motor nyeun kuburan sorangan. Tolol tah mah budak. Tah, geus kos kitu bae budak kuari mah tuh kos kitu, budak kuari batur di luar pikiran urang teu normal atuh. Ugu aya keneh panta, bir diinum, teu normal ngaranna eta. Yeuh, teu mending ge kocomeran inum ku sia. Teu bareres budak kuari teu normal. Tah. Zaid naik motor tanpa make lampu. Woi. Knalpotna dibuka, sen eueuh. Atunya nage meureunana geus siap pae ieu caknya mah syahid meureun. Betul teh budak. Aduh. Lamun di Irak dipermasalahkeun bom bunuh diri. Lamun di Afgan dipermasalahkeun bom bunuh diri. Di unggal negara dipermasalahkan bagaimana kita melawan Amerika ketika terdesak kita ini pakai bom bunuh diri. Berbagai ulama ngabahas untuk keselamatan bangsa jeung umat. Belah itu ada keselamatan agama. Al-Azhar ngabahas sampai tuntas. Berbagai negara ngabahas sampai tuntas. Ya otomatis lobalah perbedaan-perbedaan. Tapi itu jelas menyelamatkan bangsa, negara, jeung agama. Sampaikan bunuh diri, bom. Iya mah belum tepuguh nu dibayangkan gunyana. Tepuguh anu di kitu perjuangkan. Pokoknya motor pretelan. Ulah make lampu. Berangkat nah nu diperjuangkan tuh sia gelok. Belum ditanya kurang si anak sah anak aja soleh ya bapana mah ya si soleh orang anak ieu nama make anting gede jasa masya Allah si ngaran sah Junaid pan bagus eta ngaran nama Junaid ban ngan lain Junaid al-Baghdadi al-Bojongi dah ya kisah aja Ki Umar naik motor pada tuh make lampu joget bae duanan kan tentu bae silih tuntut keluarga Ki Zaid nuntut ke keluarga Ki Umar nuntut ke keluarga Ki Zaid. Nah datanglah ke meja hijau tuntutan tersebut terima bahas cuman ujung-ujungnya keluarga Ki Zaid wajib membayar 50 onta terhadap keluarga Ki Umar. Keluarga Ki Umar wajib membayar 50 onta kepada keluarga Ki Zaid. Nah ieu isqodama bila qasdin. Kecelakaan duanana bila qasdin tanpa aya maksud. Fala akilati kulli nisfu diatin. Fala akilati kulli nisfu diatin mukhaffafah. Tah sampaikan kadinya geus anggeus dibahas neuk naon deui kuari geus teu kudu nyieun kitab deui ja geus teu kudu nyieunnan kitab deui geus ararang geus wae kahitut-hitut geus